mitra sadaya nuju ngadamkeun dongeng nujulna gelebugna angin rawa ono. Ayeuna nincak bagian ke-58 para mitra sadaya. Mangga atuh di bagian ke-58. Ka mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan dongeng. Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng di Mang Jaya official tiasa katampi kalian kamingaan. Anu mana Mang Jaya nuju ngahanca carios nyambung judulna Gelebugna Angin Rawa Ono karangan Aan Merdeka Permana. Kasubri kaundang di mana welingihna mugi-mugi tiasa juga makeun eta-eta hiburan pangbabrahmana ieu dongeng. Mangga para mitra kawargi-wargi di mana welingihna mugi-mugi urang salamina dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Mangga para mitra carios nyambung judulna Gelebugna Angin Rawa Ono karangan Aan Merdeka Permana dina bagian ke-58 urang teras deui mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra pamiarsa wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh ya aduh ngadinten para mitra sadaya Mang Jaya nyangakeun dongeng anu mana dongeng ieu para wargi karangan Aan Merdeka Permana para wargi carios nyambung anu judulna Gelebugna Angin Rawa Ono. Ayeuna nincak bagian ke-58. Para wargi sadaya mangga urang ngetraskeun kumaha taman rengkak saparipolahna Mang Lendra sabada anjeunna ditaringalkeun nyata ditinggalkeun ku Nyi Mas Wulansari malah mah dicarekan lak-lak dasar ku eman cenah para wargi sadaya. Cenah hartos nama nya kitu teh we lak-lak dasar kumban teh dicarekan para wargi sadaya cenah ieu pokona mah para wargi kulantaran emban-emban teh nya sahenteuna bae ngabela kanu jadi dudunganana kitu cenah nya teu boga ka era cenah nu asih dipulang sengit cenah kitu saur emban-emban teh para wargi anu mulia. Kumaha geletuk batuna kecebur caina mangga urang hanca we dongengna. Sakumaha nu kauninga para wargi Mang Lendra kaduhung sagede gunung da arisa tadina mah lain maksudna kitu da satadina mah ngagebes sotenan ka Raden Jakabantangin dumeh Raden Jakabantangin nawaran sangkan manehna daek asup jadi bangsa onom sangkan bisa ngawin awewe bangsa onom model Nyi Mas Wulansari. Anu mata kitu manehna ngagebes teu satuju. Ngagebes sotenan ka Raden Jakabantangin lain ka Nyi Mas Wulansari. Tapi naha atuh geuning akibatna kitu? Ieu nu nimulkeun kaaneh pikeun Mang Lendra. Jeung deui naha atuh lamun seug obrolan manehna jeung Jakabantangin kedal? Meureun kadenge ku Nyi Mas Wulansari da ieu mah kadenge teh ngantung-tungna wungkul da lamun ti mimitina kadenge mah meureun santeuna we langsung Nyi Mas Wulansari ge bakal cumarita ieu kaheran ngan aya dina jero hatena eueuh nu bisa ngajawab saurang oge. Harita Mang Lendra ngagerendeng jero hatena aing mah aya we nya kahirupan teh. Tapi ketah deui ketang odamannya nya. Da memang sabenerna tu aing teh terus terang we. Dina inti-inti nama, dina seuh-seuhana mah aing teh da mu ngawin ka sasaha ge. Kaasupnya ngawin ka Nyi Mas Wulansari. Sok sanajatnya cenah eta istri geulis teh Putri Kadaton, turunan raja putrina Prabu Selangkuning. Tapi aing mah eueuh maksud hayang ngawin teh. Eueuh aing mah. Jeung da aing mah ngarasa we nahap-nahapkeun maneh. Aing mah cacah kuricakan. Pagawean ge urut badega di juragan Bendara Wadana aing mah. Sedengkeun itu pangkat menak santeuna ge atuh Putri Kadaton anak raja. Meureun aing teh yuh beda pisan sajauh melamelu. Jauh tanah ka langit ceuk paribasana ge. Aduh. Heueuh jeung deui mung we aing mah terus terang lah. Mung ngawin sasaha ge mung ceuk hate Mang Lendra para wargi.
Nu matak boga kerteg kitu kahiji geus jadi patekadan manehanana moal ngawin makhluk nu teu saalam. Ari kaduana kapan sabenerna Nyi Mas Wulansari nyoso bogohna teh ka Raden Jakabantangin lain kadirina nu ngaran Rendra urut badegana juragan Bendarawadana. Bisi cenah hiji waktu kapanggih meureun pisah kumaha teuing manehna ngarasa wirangna. Kitu diantarana para wargi sadaya pikeun Mang Lendra bari ngahuleng saeneng-eneng teh para wargi sadaya tetep manehna yang nerangkeun ka Nyi Mas Wulansari di mana hiji waktu kapanggih rek ngajelaskeun sabenerna mah cenah nu saleh teh lain manehanana nu boga kasalahan tetapi nu boga kasalahan teh iwa ti Raden Jakabantangin. Kumaha aing nerangkeunnya nya heueuh. Dan nu boga dosa mah si Jakabantangin we atuh lain aing. Nya atuh manehna mumul tanggung jawab ye. Teu narimakeun pangasih si Jakabantangin teh. Aing mah pangasih deungeun teu ditarimakeun. Kalau ditembelkeun ka aing. Si eta mah nembakeun juri pateuh ka aing tungtung namanya. Dasar si kesebelahan je lah. Aing mah. Tapi ketang hiji waktu mah aing tetap kudu minta bantuan ke manehna aja. Aduh ampun deh. Aya we hirup dasar hirupnya. Kudu we aya lalakon deh ye. Keung asina dilalakonkeun we teh. Tukang dongeng sugan we resepeun anu ngadangukeun nya. Ampun deh ye. Mendongeng si Rendra teh amun kitu. Ampun deh. Nya nya mah ye. Aya we dasar pengalaman. Nya aing mah aya wae para mitra anu mulia. Bari harita teh teu loba catur atuh kuniang harita teh Mang Lendra hudang. Ungkug geus kitu mamanehna leumpang mah para mitra mipir cenah eta naon teh mipir situ. Marah makadenge sora manuk oge para wargi sadaya harita teh. Menipate malanjeng pada baturna nanakeun patempatanna matak pikabungaheun tapi hareta mah teu matak jadi bunga para wargi kulantaran memang init nage atuh leumpang sorangan teu dibarengan ku nu geulis jeung deui eueuh kabunga kulantaran para mitra sadaya ditaringalkeun cenah ku nu geulis. Sok sanajan man ge gareulis di eta tempat teh cenah para mitra di Pulau Majeti. Nyaan hampir sababad antara man jeung dunungan teh kitu. Ngan bedana teh dina papakean we wungkul. Nyaan ayeuna manehna leumpang sosoranganan. Sok sanajan angin ngahiliwir ge henteu ieuh matak ngadalingding kana awak cenah para mitra sadaya. Teu matak cenah matak harita teh matak nyugemakeun kana pikir. Tapi malah matak ngabaluwengkeun. Sora manuk di sarada henteu matak namahana cenah kabunga. Atuh sora sato caipon kitu kene. Ningali legana cenah situ anu maklak. Teu matak namahan kaendahan. Sumpeg dina pipikiranana harita teh pikeun Mang Lendra dina ngahareupan eta pasualan. Para wargi anu mulia. Harita teh tina kajadian ngajang gilekna Nyi Mas Wulansari. Si horeng si mana horeng. Teu tamat nepi ka waktu harita bungkul. Si horeng si mana horeng ramat kamale aya buntutna. Aya paribasa cenah para wargi jadi catang supaan cenah para wargi sadaya. Jadi catang supaan atuh jadi gantar kakaitan cenah. Naon anu ngajadikeun kitu cenah para mitra jadi kapapanjangan? Nya eta malah mah bisa kabuktikeun. Waktu harita keneh para wargi sadaya manehanana di tengah jalan teh dipegat-pegat. Hadenge para wargi sora kuda teh harita muringis. Hadenge jiga nu keur nyampeurkeun ngaguru tak ka manehanana nyampeurkeun. Si horeng bener we para wargi sadaya nu datang tumpak kuda teh nyaeta jaka sampireun saparakancan. Reg eta kuda teh eureun di dinya para wargi sadaya. Atuh geus kitu tuluy bari jeung tunjuk rorek.
nyarita harita teh Kamang Lendra nu disebut Jaka Sampireun teh. Mana sia bantangin? Pengajar dulu. Beureun sia. Montong nuluykeun perjalanan dulu. Cek Jaka Sampireun atuh Mang Lendra nu keur noyod teu harita teh para mitra leumpang. Reg heula manehna eureun di dinya teh turuy ningali ka tukang. Jih. Dek aya naon Jaka Sampireun? Makita nita eureun ka kawula segala. Kaula mah ieu teh leumpang nuluykeun perjalanan nutur-nutur indung sungu. Cek Mang Lendra. Ari balad-balad Jaka Sampireun anu sejena geus taki-taki. Siga-siga nurek jogol pati para mitra sadaya. Atuh harita ge geus tarurun tina kuda, harita teh tuluy nyampeurkeun. Ari sia kunaon sia? Di Bandungan teh kalah kabeuki ngalunyak wae sianya. Dasar sia. Dasar teu nyaho ditumarima sia. Deuleu ye dengekeun ku gegebir sia deuleu sia heuh. Jaka bantangin. Sia beuki dieu kalah kabeuki ngalunyak. Ulah kena-kena boga ilmu nu luhung. Boga ilmu panemu jampe pamake nu leuwih ti batur. Boga ilmu lain bantrak-bantrakeun. Ka jelema hengker teh nganiaya sakama-kama. Ngahina beak harep. Kurang ajar sianya. Geus wani-wani sia ngalelece. Geus wani-wani sia ngahina. Ka urang leum tempat di dieu. Dasar sia. Ya sing saha jalma-jalma anu sanu asup ka ieu patempatan. Wani ngahina, wani ngalelece. Di ieu nagri di Pulau Majeti. Ya sia ye. Si Jaka Sampireun ye. Nu bakal ngayonanana deuleu. Sok. Rek darung sabara winu. Rek perang sabara abad. Jeung aing teu waleh dicumponan. Sok sia. Da moal ditarajean sia masing sakumaha luhurna ge. Kamari-kamari aing kateter ku sia. Ayeuna make heulaanan aing sia kudu kateter ku sia deuleu. Sok sia. Sia geus nyieun kasalahan badag di patempatan. Ayeuna mah sia moal bisa mangga pudia deuleu. Cek eta Jaka Sampireun para wargi sadaya ngancam-ngancam Kamang Lendra. Para wargi anu mulia, harita Jaka Sampireun para wargi sadaya cek paribasana tunjuk rorek harita teh. Nyaeta Kamang Lendra nu dianggapna eta teh Raden Jaka Bantangin teh para mitra sadaya. Atuh bari jeung eje geler Jaka Sampireun teh dina ambekna teh. Dicarekan kitu puguh we Mang Lendra jadi bingung. Asabab asa teu puguh naon kasalahanana jojol aya jalma nyarekan bae. Jih, ari Andika Jaka Sampireun. Urusan jeung Andika mah tuh rarasan mah geus beres lain. Tapi nah, ayeuna Andika jiga nu adek deui nyieun gara-gara nyieun pucuk ti girang. Sok aya wae ulah kitu meurina ge. Pan geus beres urusan jeung Andika mah. Kami mah sana teh teu boga urusan deui jeung Andikana. Naon urusanana pan geus beres ti heula ge. Da kitu pang-pangna mah. Ari Andika sok nyieun gara-gara wae nya. Cek Mang Lendra bari keru. Bener. Kuduna mah geus beres. Tapi bongan Andika geus nyieun pola-pola nu anyar nu matak ngajaheutkeun urang Pulau Majeti deuleu. Ya, urang Pulau Majeti teh teu ngeunah asa dihina beakar. Asa dihina bebeakan ku ngaran Andika Jaka Bantangin. Ya sakali deui. Ulah ngarasa Andika luhur ilmu jembar ku pangabisa. Ulah ngarasa Andika loba luang jeung pangalaman. Wani ngahina ka urang Pulau Majeti. Cek kami ge tadi singsahan wani ngahina ka urang Pulau Majeti. Ya si Jaka Sampireun nu baris ngahareupanana. Para mitra sadaya, harita teh Jaka Sampireun bari jeung nepak dada tuluy nulak cangkeng. Bari ngahareupan Kamang Lendra nu disangkana cenah Raden Jaka Bantangin. Tapi Mang Lendra harita teh
hayang leuwih jelas naon nu jadi sabab musababna. Pangna cenah eta jaka atuh hapunten jaka sampireun ujug-ujug kitu we manehna mah asa teu mais teu meuleuh lamun kudu disebutkeun boga salah teh. Lantaran urusan ti heula mah geus beres cenah jaka sampireun. Kari-kari ayeuna jaka sampireun make nyampeurkeun nyebutkeun geus ngahina. Nah di mana manehna kungsi panggih deui jeung jaka sampireun nu disebutkeun ngahina teh. Ji ari Andika jaka sampireun sok aya wae bari oge yeuh. Pola-pola kami nu kumaha atuh nu ngalantarankeun jaheutna urang dia teh atuh. Supaya aya wae Andika mah nya. Cing nu kumaha cing. Rarasaan mah kami mah teu nyieunna kalakuan-kalakuan teu ecereug atuh. Teu kami mah. Terus terang we, asa teu ngarasa boga dosa. Asa teu ngarasa boga kasalahan nyeun kalakuan anu matak ngajaheutkeun hate urang dieu. Urang kumaha ku kami teu dijaga rengkak sapari polah teh. Ulang ngajarikeun hate batur kitu pangbangna mah. Ceuk Mang Lendra deui. Beuki bingung jeung semu keheul harita teh. Atuh geus kitu mah barabat we para mitra sadaya jaka sampireun nyebutkeun. Naon dosa jeung kasalahan Mang Lendra alias jaka bantangin teh. Atawa para mitra naon kasalahan jaka bantangin alias Mang Lendra teh. Nah teu karasa yen Andika geus ngajaheutkeun manah Nyimas Wulansari ha? Ngarasan teu? Sok rarasakeun ku deui Andika. Nah Andika teu ngarasa geus ngajaheutkeun manah Nyimas Wulansari. Tah ieu deuleu. Nu rek ditepikeun ka Andika teh. Akibatna Nyimas Wulansari kanyerian ku Andika. Asa dihina, asa dijual teu payu, asa dihina basa, asa diunghak, dicamplakan ku modal Andika. Padahal kurang kumaha. Ya, kuduna Andika teh bener-bener daek narima ka Nyimas Wulansari. Ulah ieu mah kumaha nu asih dipulang sengit. Tayeu nu nimbulkeun masalah teh ieu. Nepi ka urang Pulau Majeti ngarasa wirang. Sorangan wirang mun sararea walirang deuleu urang Pulau Majeti teh ieu. Umatak sakali deui Andika geus nyieun kalakuan teu cereug nyaeta geus ngahina, geus nyieun kalakuan teu bener nu nimbulkeun Nyimas Wulansari tu geunah mana. Ieu deuleu. Ceuk jaka sampireun para wargi sadaya. Ngajelaskeun sajelas-jelasna harita teh ka Mang Lendra. Para mitra pamiarsa mangga dongeng urang teraskeun deui. Kumaha atuh ketakna para wargi Mang Lendra? Dina ngon ngahareupan jaka sampireun sapara kanca. Nu harita geus siap jeung wadia baladna para ponggawa para wargi. Malah samagreng ku pakarang. Nya atuh pikeun ka sakitu kalina halis Mang Lendra keruh. Ku teu sangka sacongobu oge tina urusan pribadi ngarembet ka umum. Nya mun mah jaka sampireun sapara kanca nepikeun ka nyaho jeung nepi ka milu-ilu biung cenah kana urusan antara Lendra jeung Nyimas Wulansari. Artina eta masalah teh geus dianggap masalah umum. Angot sakumna urang Pulau Majeti make dibabawa tur dianggap hatena geus jaheut. Caritaan Mang Lendra cenah geus jadi sabibir hiji anu mana Mang Lendra geus ngajaheutkeun hate ka Nyimas Wulansari. Tungtungna manehna dipimusuh ku urang Pulau Majeti. Harita teh para mitra sadaya atuh. Tetapi sok sanajan kitu Mang Lendra satekah pola. Manehna kudu bisa ngahareupan sing sakur masalah nu aya hareupeunana. Bisa jadi kaula geus ngajaheutkeun hate Nyimas. Ka Nyimas Wulansari. Tapi da teu ngahaja eta teh. Nah Andika nyaho ti mana kana urusan antara kula jeung Nyimas Wulansari.
cek Mang Lendra deui. Harita teh ngajukeun hiji masalah, nyaeta ka Jaka Sampireun. Urusan Nyi Mas Wulansari bakal jadi urusan negara. Sabab anjeunna teh putri Trakadaton. Anjeunna teh putri raja. Ya, anjeunna teh putri raja, putrana Kangjeng Prabu Selangkuning. Andika geus wani-wani ngahina, andika geus wani-wani ngalelece ajen diri Nyi Mas Wulansari, sarua jeung ngalelece jeung ngahina pangeusi Pulo Majeti. Sia kudu ngarti geuleuh. Sia kudu ngarti kana sungai ieu. Tah kitu. Andika geus nurunkeun ajen inajen bangsa onom. Sia geus kurang ajar. Wani-wani nyieun kalakuan teu ecreug di ieu Pulo Majeti. Hah, ka ieu deuleu. Dosa siapa ang gede-gedena. Jaka Sampireun nyarita kitu. Tur ari geus kitu mah atuh manehna ngahuit sangkan balad-baladna ngepung-ngepung Mang Lendra. Cangkalak ieu mangkelung. Kepung wakul buaya mangap. Cangkalak. Tos mun habon we ngelawan podaran di dieu keneh. Heun, ke bangke na urang bawa ka nagara. Cek Jaka Sampireun. Kumaha atuh para wargi harita? Geus narima parentah sarupa kitu mah para wargi sadaya. Aja teh ngan gajeleng-gajeleng we para wargi sadaya. Harita teh emang puluh-puluh ponggawa narajang kareupeun Mang Lendra. Nu diserang teu gimir teu risi para wargi sadaya. Cek paribasana teu gedag bulu salamar dina ngoning nyang hareupan musuh sakitu lobana. Ari nu jadi alesanana eueuh deui para wargi sadaya. Lantaran Mang Lendra boga pamikir, pasti manehna dibantuan ku Raden Jaka Bantangin. Manehna bakal dibantuan deui ku Raden Jaka Bantangin. Lantaran Jaka Bantangin bakal cenah ngagayuh elmu angin lilimbungan teh para wargi. Anu nimbulkeun sangkan eta can anu nyerang bakal kabawa ku angin hiber teuing ka mana di mana ragrag. Kitu nu matak oge, nu matak sok sanajan cenah puluh-puluh prajurit jeung ponggawa nyang hareupan manehanana. Teu ngarasa gimir teu gedag bulu salamar. Ku manehna rek ditagenan nepi ka mana bae oge cenah kitu. Ngan para wargi sadaya edas. Sawaktu salah saurang ponggawa ngahampol ku perebulut, kiu, jeprot. Leuh Mang Lendra ampir-ampiran kabeunangan. Sabab sawaktu nyingcetkeun awak, karasa asa kurang cinceng. Awakna teh asa gejed. Ayeuna mah beda cenah jeung waktu ka tukang-tukang. Baheula mah waktu ka tukang-tukang menis cinceng pisan. Ayeuna mah para mitra kakara diserang ku kitu ge. Geus keuna seranganna masok sanajan teu nengel. Atuh angon. Basa panarajang ti para ponggawa beuki merekpek mah Mang Lendra geus teu kasanggup deui nadahna. Atuh sabata we meneh bukbak para mitra peureupuluh teh nyayang dina awak Mang Lendra. Aya nu ngagejret kana irung nepi ka cer irung Mang Lendra kaluarkeun getih. Aya nu ngagejret kana mata nepi ka katingali geseng palaba matana. Pon kitu deui cenah para mitra anu kana dada jeung sajabana, kana beuteung. Wah, meuni bukbak para mitra sadaya peureup teh. Meuni harita teh keunana teh ibarat di hati takolan ku palu we. Hati Mang Lendra. Mang Lendra teu bisa walakaya deui para mitra sadaya. Harita ge atuh sababaraha kali awak Mang Lendra kabeunangan. Sirah jeung pipi meuni barenjut alaskeun aku tonjokan. Mireungeuh kitu Jaka Sampireun meuni ngagagak jeung serikeun ningali kayan Mang Lendra geus teu walakaya para wargi sadaya ngaleh-leh pada deungelan ku para prajurit ponggawa-ponggawa di negeri Pulo Majeti.
Ari sugan teh we Andika teh lalaki langit lalanang jagat, loba luang jeung pengalaman, luhur ilmu jembar ku pangabisa. Geuning ayeuna tong kudu ku aing milu ngepuk sia dalah ku ponggawa ge geuning teu mangapulia. Komo lamun ku aing ye dibere aji semu gunting deuleu. Wah teu tutung da awak sia deuleu. Kurang ajar sia kumayua wani-wani ngahina ka urang Pulau Majeti deuleu. Sok cangkalak euy. Cangkalak da ye. Urang bawa urang gusur ayeuna keneh. Ceuk jaka sampireun bari nulak cangkeng jeung seserian menilalenggakan. Jiga nu ngeunaheun pisan para mitra sadaya seurina, jiga nu bungaheun pisan ningali kayan musuhna teu walakaya pada menibukbek pada neungeulana ku para ponggawa. Eta teh encan ngagunakeun pakarang kakaraku pereup anu lemor geus kitu cenah. Komo lamun seung ngagunakeun pakarang kitu meureun akibatna Mang Lendra bisa-bisa paragat nyawana sapada harita. Kitu para mitra di antarana. Para mitra pamiarsa kumaha trasna dongeng para wargi sadaya. Nya tungtung nama atuh para wargi sadaya geus teu manggapulia deui. Di sisi para wargi sadaya atuh nya eta situ anu memang katingalina cenah matak genah teh pikeun Mang Lendra mah kalah ka manehna atuh teu walakaya pada nyiksa. Nya harita ge para mitra sadaya kayan jaka sampireun jiga nu suka bungah naker malah mabari jeung nulak cangkeng seuri lalenggakan. Sabot kitu ari Mang Lendra mah terus sasambat ka jaka bantangin sangkan daek mantuan riribeuh ngan edas we nu disambat teh meuni teu muncul-muncul. Nepikeun ka awakna Mang Lendra pada nyangkalak nu ngaran jaka bantangin teh teu moal-moal, teu daek mantuan, teu daek cenah mantuan, teu daek nyampeurkeun. Malah mah para mitra sadaya beuki keheul pikeun Mang Lendra. Kurang ajar tah si Bantangin. Naon sia teu melan ka aing Bantangin? Wah sia mah rek ngagebruskeun ka aing meureun nya. Ayo. Sia mah nepakeun jeung pateuh ka aing jeung ceuk Mang Lendra. Hatena keheul jeung haneueul cenah para mitra sadaya ka Raden Jaka Bantangin. Waktosna see para wargi sadaya.